Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah palawargi tepang dangu deui sareng Mang Iday dina acara Mang Dongengkeun. Ulang-mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng anu Sunda anu kapungkur anu ayeuna dicopi deui ku Mang Iday didongengkeun. Jejer atanapi lalakon anu nuju dipedar teh nyaeta lalakon Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu diserat deui atanapi disalin deui ku Bun Bunyamin. Atuh kumaha saterasna lalampahan ieu Si Buntung Jago Tutugan nyaeta Andi teh, mangga urang lajengkeun wae palawargi supados teu nyangkolong kana waktos. Kumargi mangna rada lat-latan ieu teh ngadongengna. Sate acan neraskeun Mang bade ngahaturanan heula nyaeta ka mamah nu di Soreang sareng ka Mang Iyeng oge anu di Margahayu. Mangga Mang Iyeng kapayun geura manco geura ngadangukeun. Ka Mang Aep ta anu nuju damel anu di Subang. Mangga Mang Aep geura dadapangan da bari ngadangukeun. Atuh teu hilap ka urang Cibuntu sadayana, Cibuntu Tahu, mangga geura ngadarangukeun. Teras anu icalan di Pasar Margahayu BTN Cilokotot sadayana wae kum haturan ti Mang. Oge teu hilap ka Bos Tahu anu aya di Purwakarta nyaeta ka Mang Beng. Haturan Mang Beng yeuh nyangakeun dongengna yeuh. Sareng kasadayana wae palawargi boh anu aya di mana wae mangga geura ngadarangukeun dongeng Si Buntung Jago Tutugan. Mangga tuh supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan wae. Si Buntung Jago Tutugan. Hanca anu katuna teh dugi ka Bi dupi nyi euis aya, ceuk Andi kagok asong kapalang digeuh-geuikeun. Kan tenan atuh aya mah. Heuh ieu deh malihan teu sirikna tiap sok nanaroskeun wae tiap menit teh. Nanaroskeun wae jang Andi. Sakepeung mah sok kapargok nuju ngalamun sapertos anu jauh paninengan. Ayeuna oge nuju di Balong tuh ngan teu nyalira. Biirah ngadadak paromanana robah. Nuju sareng saha kitu Bi? Andi langsung ngalenyap ngadenge kitu teh. Sok sieun bebendeha teh cengceman mata teh aya anu miheulaan. Biasa we cepdana. Bade disusu we ka Balong. Ceuk Andi bari rek sajungjungeun. Mung aya deui saurang jangan nu ngarencangan teh. Biirah mimiti siga anu teu geunah cicing. Saha deui Bi? Eta anu si Cirigih teh si Balenang. Ibi mah meni geuleuh ta. Hayang nakol ta kan sira teh. Jang Husen. Biirah katempo aringgis pisan ayeuna mah. Jang Husen. Geuning itu. Andi tertulus indit ngadonggek deui dina bangku. Eta mah penah we dipaksa ku cepdana. Diadu-adu pangintennya Bi. Ceuk Andi bari ngadadak angeunna karasa nyelak. Ari kitu mah sagemblengna percaya kana kasatiaan nyi euis, tapi ari ngadenge beja mah teu burung we hatena ngarasa tugenah. Komo ari rasa kana kaayaan dirina Nenden katineng teh es tuning disumput salindungkeun ngarasa isin ku diri era ku awak.
Di lain-lain oge teu beda jeung anjing ngagogogan kalong. Beda jeung Husein memang manehna mah kuduna jeung Nyi Euis teh sawaja sabeusi sarua jegut jugala sarta kolotna sarua pada haji. Antukna Andi teh jadi ngaharuk hatena ngadadak nyongkab. Lamun ngagugu nafsu mah hayang sajungjungeun nyusul. Panas hatena dumeh beubeureuh hate di heroan deungeun. Anu saterusna mah Andi ngadon ngaharuk sarta teu karasa barebay cipanonna mimiti ngecerak. Lain kunaon-naon tapi ngan sakadar nyengceurikan diri pribadi anu make mika hayang kanu lain tanding anu ceuk syariat mah pimanaeun make kalaksanakeun. Biirah ningali Bubuden Andi anu langsung robah teh jadi bingung. Sok hariwang ku balukarna sieun nimbulkeun pegatna hubungan Andi jeung Nyi Euis. Yang aneh tadi oge Nyi Euis nama kekepehan alimeun mung dipaksa we ku Cepdana. Mugi ulah janten lepat sangkaan sing percanten ka dan Nyi Euis nama tetep miharep kajang Andi. Ah, da teu nanaon abdi oge bi. Memang kedahna Nyi Euis mah ka Jang Husein balikanan ka abdi. Andi bari nyusut cipanon nganteur teuing gerentes hate anu antukna poho di lalaki kalalakian. Ih, teu sae kagungan manah kitu teh Jang Andi. Hawatos ka Nyi Euis. Andi teu nyarita deui ukur nyusutan cipanon we ku tungtung sarung bari hatena mah teu weleh seseblakan. Babakuna mah lalembutanana terus ka Nyi Euis. Komo deui geus mindeng meunang beja yen Husein teh kasebut lalaki cirigih. Atuh cenah aya Jangdana da piraku ditungguan wae mana dipaksa oge ngahaja rek diadu-adu. Anu antukna jeroeun dada Andi ngaheab jajantung asa diduru. Bener cek sangkaan Andi lamun Husein teh kalakuanana teu uni. Ongkoh-ongkoh deui Jangdana mah ngadon ninggalkeun Nyi Euis sina paduduaan jeung Husein. Manehna mah ngaleos wae teuing ka mana. Harita oge Nyi Euis teh rek nuturkeun lanceukna ngan eta Husein gentak newak leungeun Nyi Euis. Sanajan Nyi Euis tatarajal oge tetep teu dilepaskeun. Anu antukna Nyi Euis teh lir lauk anu asup kana bubu, ari rek ngagorowok teu wasa sabab samemehna diancam ku Jangdana. Jeung babakuna mah sieun jadi matak garuwah kanu sejen. Diwiwirang mah pasti tetep bakal tumiba ka keluargana. Indung bapana bakal kaciwit kabawa daging jadi catur saban hulu jadi ear sacipancar. Cicing atuh Nyi Euis gelis. Cicing da akang oge moal nanaon. Cek Husein tetep pageuh nyepengan leungeun Nyi Euis. Sok lepaskeun deui. Nanaonan ieu teh? Bet kawas kana burung wae. Cek Nyi Euis bari kekepehan hayang leupas. Sok aneh nu geulis mah ieu teh. Piraku atuh Kang Husein ngagugulung nu burung. Puguh bade ka enung nu matak giung akang teh. Cicing atuh geulis Cek Husein bari hos-hosan pinuh birahi. Biwirna geus monyong-monyong we nyosor. Amit-amit sia najis sia beciga nu babok wae maneh teh. Lesotkeun. Aduh. Nyi Euis teu eureun tatarajal bari miceun beungeut. Leres akang teh nuju mabok ku enung. Nuju mabok asmara akang teh. Cicing atuh nah itu tataraja wae. Husein beuki naragal. Najis Kang Dana, aduh tulungan ka Euis teh bet kieu-kieu teuing siga nu marabkeun.
Nyi Eus bari pakepuk nenggelan ku leungeun nu sabelah deui, cepengan Husein teh leupas teu antaparah deui ngan deregdag daradad beungeutna nu keur nyantong teh dicakar. Aduh, nah kalaka nyakar aing nu geulis. Kang Dana mah moalna naon da tos masrahkeun ieu ka Kang Husein. Sanes sareng deui Sang Husein teh sanes bade saheureuyeun atuh geulis. Nung pibojoeun akang anu dempon. Cek Husein bari rigidig Nyi Eus teh dipangku, derengdeg dibawa ka sisi tambakan balong nu ngagigidig pinuh ku tangkal tiwu. Gubrag Nyi Eus digubragkeun sina diuk anu saterusna digugulung teu beda jeung ucing anu keur ngakesek beurit. Palawargi sadayana, Nyi Eus ukur bisa adu glajar sarta harita mah rek ngajerit minta tulung. Ngan hanja kalbahamna ngadon dibekem, tanagana geus leuseuh sedengkeun Husein tambah beuki kasetanan. Sabot Husein deuk ngarangsadan papakean Nyi Eus. Na atuh jok karawak teh pundukna aya nu newak. Jekuuk deui igana aya nu najong sarta kalayang awak Husein teh ngalayang ka tengah balong. Gujubar. Tuwuh sakedapan mah nepi ka kekarbakan. Ari pucung hol teh bari buriabun celik sabab waktu ngagujubar teh cai balong geus kainum. Kurang ajar lu. Cek Husein barang mireungeuh Andi keur ngajega sisi balong. Kang Andi, gabrug we Nyi Eus teh ngagabrug sangeusidik anu ngajega teh Andi. Segruk wae kanya nyeri ceurik kanya nyerian bari nyuuh kana dada Andi. Tos wae Nung, untung kabujang aya Kang Andi, cek Andi. Keur kitu gorobas teh tinu bala aya nu ngagajeng terus ngabedega hareupeun Andi. Horeng Jang Dana. Datang-datang jauh morongos wae ningali Andi teh teu beda jeung anjing ningali ucing. Nanaonan maneh teh Andi? Datang-datang bet kawas nu teu hideung. Henteu rumah maneh teh. Jang Dana bari melongkad Husein anu kusah koseh rek hanyat awakna rancucut lir cucurut biji tina got. Ari Cep Dana, abdi mah mung ukur nulungan Nyi Eus nu bade digadabah ku manusia bejat model si Husein. Tembal Andi ngomongna leuleuh bari morosotkeun leungeun Nyi Eus anu pageuh montel. Alah, teu perlu pipiluan kana urusan batur atuh. Kali Eus, nanaonan maneh teh make rungkal-rangkul ka si Andi. Jang Dana sanggeus morongos ka Andi teh terus ngajewang Eus nepi ka ngegebruk labuh anu saterusna ceurik ngaguk-guk. Ari Cep Dana, piraku atuh bade diantep neng Nyi Eus sasatna bade aya nu ngahina teh? Paduli deuleu. Nah lain urusan sia. Teu gablek rumasa sia mah sakitu hirup tina panyukup batur teh. Jang Dana petana es tuning matak pika nyerieun, pedah eta bapana sok barang bere ka Andi. Itu Cep Dana nu mawi matak abdi pipiluan oge pedah ku karumaosan ku tuang Rama. Namun geuningan Cep Dana mah sapertos marabkeun neng Nyi Eus ka nu bade ngahina teh. Aduh gagabah sia mah capek teh. Cep Dana bari hiuk teh ngirimkeun tonjokan kana cukang irung Andi. Ari kejerot berebay we getih ngucur tina irung. Sedengkeun Andi tetep ngejat sarta teu aya tanda-tanda rek ngalawan kana rek ngayakeun perlawanan. Kang Dana, sing eling atuh Kang. Lain kadua atoh dulur aya nu nulungan teh. Kang Dana, sing eling Kang. Nyi Eus teu sirikna ngajerit ningali Andi di kitu-kitu teh. Sarwana sia jeung maneh Eus. Hayu mantog sia, heuh. Jang Dana murang maring bari durug-dug we Nyi Eus teh digusur dibawa balik.
Sedengkeun Husein mah barang hanyat oge langsung ngebeng beos balik kaleles geus teu nolih kanu narempokeun lantaran bajuna jibreg sarta laledok kotor ku leutak balong. Andi tetep ngajanteng bari nyusutan getih anu ngalembereh tina liang irungna. Panona teu leupas ningali jangdana anu keur ngagusureun Nyi Euis nu mes-mes ngareret ka Andi bari cari nakdak pinuh cimata. Palawargi sadayana ari sugan teh pasoalan teh geus beres semet dinya we. Tapi teu kitu pikeun Husein mah. Sadatangna kaleles teh terus manehna wawadul ka badega bapana anu ngaran Ki Jalal. Ngadoni majarkeun teh disiksa ku Andi pedah ngaliwat hareupeunana teu punten. Anu saterusna dibalangkeun ka balong. Terus wae manehna mulihit ka Ki Jalal sangkan dipangmaleskeun ka nyeri sarta lamun hasil males ka nyeri teh tangtu Ki Jalal baris menang buruhan. Tapi cenah ulah bebeja ka inung bapana ku kituna mah sieun ka emper-emper marga lantaranana. Ari Ki Jalal dipentaan tulung teh meuni haripeut lain teu ngadenge eta oge yen Andi teh kasohor jago tutugan anu geus ngabuburak para begal anu tingkat pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Nyanggupan so teh pedah kabita ku pupulurna sajabat ti duit jeung pare teh cenah rek dibere pakean sababaraha pangadeg anu antukna manehna jadi nekad. Perkara eleh menang mah kumaha engke teu hasil ti hareup nyarek dibongohan. Nu penting bisa nyirakakeun Andi sakumaha pamentana aja Husein. Isukna gidig wae manehna ka Cipancar bedog ponok geus ngagaplek dina cangkeng. Teu pati kaciri sabab katutupan sarung anu dibeulitkeun kana cangkengna. Lamun aya nu nanya mah rek api-api neangan Husein we. Sarta lamun panggih jeung Andi dinu sepi rek langsung diteluh ingkig alias dibongohan. Kawasna bae kabiruyungan milikna Ki Jalal teh. Da eta we barang keur ngagedig palebah kebon awi anu jauh ti lembur. Anarong heap teh hareupeunana Andi ngalenghoy. Kabeneran amplokna teh dinu sepi puguh we can naon ge manehna geus ratug. Gancang ngaragap perah bedogna bari panona muralang ka Andi. Barang pasaranog teu anta parah dengan hiuk wae ngadekeun bedogna sasangklang naker anu diarah sirahna pisan. Ngarah teu loba pamolah meureun sakali ngejekek oge Andi teh moal bisa menyat deui. Nah atuh ari paos teh sasarana ngadadak ngaleungit. Andi sakilat ngalelepkeun sirahna sarta terus muter 45 derajat bari sret suku katuna ditarik ka tukang. Puguh we ari breh teh gigir Ki Jalal anu kosong melongpong taya aling-aling sarta badanna keur doyong. Teu antap parah deui cekuk leungeun kenca Andi ngahanca iga burungna anu tumerapna ka Ki Jalal kontan ngoceak iga burungna lir dibabuk ku halu. Koleang gebru Ki Jalal namru bari adug songkol sarta gegerungan. Bongan salah sorangan coba tadi teh lamun manehna teu nyieun peta anu nyurigakeun tangtu Andi teh geus kabenangan. Eta atuh dabet make muralang jeung ngaragap perah bedog sagala. Jadi we sareret oge geus kabireungeuh. Sabenerna mah harita Andi teu nyorangan tapi bareng jeung Adria ngan manehna mah nyimpang heula hayang kiih. Waktu ngadenge sora nu ngoceak sarta ngegedebut teh gentak manehna luncat ke tengah jalan. Ari breh teh aya nu ngajoprak bari gegerungan. Padahal Andi teh teu ngagunakeun tanaga sapinuhna. Kunaon baraya? Bet gogoleran sisi jalan siga bolon wae. Cek Adria ngeyehkeun bangun mu puas. Najan teu apal pasoalana oge tapi manehna geus teg wae lamun ieu jalma teh geus nyieun peta kurang ajar ka Andi. Dikumahakeun eta teh jangan Andi? Eta ngadon ngaringkuk siga kuk. Atawa begu nu neangan cacing gitu. Bari koloyong ngadeuketan Ki Jalal.
keur mah ngarasa nyeri katurug ngadon digeuh-geuhkeun atuh nafsuna beuki ngagugudug barang saku Adria geus deukeut jo hiuk wae rek ditigas. Hehehe aya hojah keneh geuning ieu begu teh, ceuk Adria bari kentak ngajawa. Alah sia gari hal teuing nya capek teh deuleuh. Sugan hoyong modar sia mah ka dieu urang taruh dahulu teh. Ceuk Ki Jalal bari ngorejat hudang pepeleukek siga nu heueuh babakuna mah inget kana buruh. Edas, dasar begunya. Urang mana sia teh hah? Memangna sia malah kalamaot. Nah, atuh ari tadi ngadon si Sungkrud jiga begu. Tuh kan itu rek si Sungkrud mah ka kebon. Adria pok deui eta nyebut begu. Anu pikeun Ki Jalal mah lain deui matak ngahudang amarahna teh. Anu antukna manehna teh inget kana temah wadi, nekad narajang Adria ku sabetan bedogna bari ngakerohan daruan. Alah sia goblok. Iya. Alah, naon eta teh bedog? Maneh batakok kitu ka dieu ku aing urang gayem. Hei. Adria ngakilak ka katuhu di barengan ngangsodna suku Kenca ka tukang. Deus, pigelang lawan dikadet ku leungeun Kenca. Jekuk irung Ki Jalal dipapag ku leungeun katuhu suku Kenca ngangsod jedak carehamna didagor siku Kenca. Bek. Kulu angen-angenna dipeset ku tur. Habak deui carehamna dihanca. Adria bangun nu hayang puas. Awak Ki Jalal anu keur ngadang heulak teh sakamplengna disabet babal ngabajegna. Balukarna Ki Jalal ilang budi ilang daya bari ngoceak teh awakna ngakedebut anu satuluyna mah teu hudang deui ngajoplak deket dapuran awi teu usik deui. Kumaha mimitina ieu teh jangan deui. Adria bari malik ka Andi. Tadi pas papa liwat Pak teu pupugu jo bulang beleng weh bari bade terus ngadek ka abdi bade ngabongohan. Tembal Ani. Ayaku teu ya hanya manusia teh. Urang mana cenah jangan deui. Adria nanya terus ngadeukeutan Ki Jalal hayang sidik saha-sahana. Sabenerna mah Ki Jalal teh geus sadar ngan api-api we da sieun terus dihanca. Tapi waktu Adria keur nongongan sarta bari rek leumpang nyamperkeun ka Andi, sakilat sukuna dikait ku suku Ki Jalal atuh tolonyong gebut bae Adria teh. Barang cengkat dina tarangna aya nu ngajenol sagede endog meri. Tayohna pas nyuksuk teh sirahna menaran kana batu nu aya di sisi jalan. Atuh lain dikieun nafsuna Adria teh asa dibongohan. Hahaha. Sa pintor-pintorna ge sapangguh sia codet. Kalawas ya codet. Ki Jalal seuri bangun puas. Bagong sia. Lain pintar dalam nu kitu mah deh curang koplok kabecus teh ngan ngabongohan sia mah. Adria anu geus kacida nafsuna teu tatapa sini deui ngan saburut bae narajang make jurus landak nobros gunung warahan ti Andi keneh. Nah atuh cileureun sia codet. Cileureun sia mah codet. Ki Jalal bari ngaheheh teh rikat nyerong gerowol dengan Adria anu nyuruntul teh ditewak maksudna rek dicentok. Ngan Adria oge geus boga ijiran nu matak waktu sasarana ngakilak sarta tenggeulana nyamos kentakna rek di leungeunna kilak nyerong atuh bari ngangsod suku katuhu kahareup geduk siku katuhuna geus ngahancat careham Kenca lawan cerelat Adria dina gerakan pangamuy sakilat geus aya tukangeun Ki Jalal sarta teu anta parah deui. Hiu pereupna gejeret kana punuk. Ayo, aku salonton kebru Ki Jalal nangkuban perolo utah jaba punukna asa potong. Hayo sia, monyet, lawan deui aing sia koplok, lain ngabongohan. Cek Adria bari nyamperkeun. Ampun, ampun. Ki Jalal bari ripuh ge maksakeun ngomong. Barang red ka Adria anu melotot bangun hayang ngahakan. Manehna undur-unduran dituluykeun oge kuriak binasa meureun ceuk pikirna gentak balik kanan. Bareng bang wae kabur teu sirikna netog-netogkeun maneh.
Geus teu mikir kana wiwirang, geus teu inget kana buruh nu dijangjikeun ku Husein. Nu aya dina pikiran teh Iwati kumaha sangkan buru-buru nyalametkeun maneh, dituluykeun oge kuliak coplok hulu lantaran ngarasa yen wawasena teu mahi. Tayoh kapatut na manusia teh. Hoyo, wah, bagu. Cek Adria bari ret ka Andi serengeh seuri. Andi males kunyikikik jeung seurikeun pola Adria anu seuri teu kontrol nepi ka huntu pohangna tembong. Geus kitu mah maranehna nuluykeun deui lumampah harita teh rek cadas gantung. Ngahaja jalana teu narobos sakumaha biasa, tapi ngurilingan kaleles itung-itung jalan-jalan. Tapi ngadonder papanggih jeung Ki Jalal anu hal eta teh pikeun Andi oge. Pikeun Andi oge Adria mah geus jadi nambahan pikiran deui wae. Teu kaharti ku ati, teu kahontal ku akal, asa teu pupuguh ujug-ujug aya nu rek ngabongohan. Bari jeung teu apal saha-sahana da papanggih oge kakara harita pisan. Ari ngeunaan hasil babadamian jeung Mad Tasim si Bopeng Kemed anu rek neangan Bahrowi mah can bisa kalaksanakeun. Bakuna mah kaganggu ku hal anu aya pataula patalina jeung Nyi Euis. Oge hayang ngomong ka Jangdana anu nepi ka kiwari masih neuneun ka ceceb ka manehna. Jeung Nyi Euis atuh jarang panggih da sigana mah dicarek ku Jangdana. Hiji poe Andi biasa nyamper Adria maksudna rek kacadas gantung deui. Ngan manehna nyempatkeun heula ka imah Mang Amir sugan menang beja ti Biirah naon sababna Nyi Euis jadi jarang katempo. Sabot uplek ngobrol kadenge Pak Haji ngageroan ka Biirah. Irah. Kah? Bade aya pikir saya naon juragan? Cek Biirah bari rada reuwas sok sieun kanyahoan keur ngomongkeun. Lain, tadi teh asa ningali Jang Andi. Cek Pak Haji sobana. Andi geuwat nyamperkeun bari nyalongkrong sasalaman, teu ngomong salemek oge. Sabab sarua jeung Biirah sok sieun kanyahoan yen tadi teh keur ngomongkeun. Kabeneran aya ka dieu. Puguh tadi nama rek disusulan Andi teh. Anteur Ki Adria ka Cikembulan. Rek muguhkeun bako ka Haji Tohir. Ayeuna Pak Haji? Nya, ke dagoan we di dieu. Jug we ka ditu ka dapur bisi hayang ngopi mah. Dupi Pak Iyana tos di pasiantarang kitu Pak Haji? Ngus, manehna ke ka imahna heula. Wios bade dibujengan wae ku abdi ka bumina Pak Haji. Namuang ngopi heula kitu. Parantos cekap Pak Haji, cekap. Cek Andi lamun ngagugu nafsu mah ditawaran kitu teh kasempetan pikeun panggih jeung Nyi Euis. Tapi barang red kat keras katingali. Jangdana keur melong ka manehna. Beungeutna bakatut haseum sarta sorot panonna ngebrehkeun ka ceceb anu pohara. Nya atuh ari kitu anaman mah. Ngan iya lumayan ya keur Andi. Kanggo abdi Pak Haji. Nya da Ki Adria mah geus tadi. Hatur nuhun atuh Pak Haji, hatur nuhun. Sok. Ulah ngampleng atuh ari ka dieu teh. Aya dahareun meureun diasongkeun. Eueuh mah nya wayahna we. Cek Pak Haji dina geterna ngomong teh ebreh ku rasanya. Mangga Pak Haji, mangga. Andi nemalan bari tungkul. Lain serab ku Pak Haji tapi nyingkahan sorot panon Jangdana anu hurung pinuh ka ceceb. Juga tuh reka Ki Adria mah. Ulah leleda, mun geus beres mah gancang wae baliknya. Cek Pak Haji bari ngaleos. Geus kitu mah leos deui Andi oge muru imah Adria. Saeutik oge teu katiten Nyi Euis anu ti tadi noong. Andi tina sela-sela reregan geuwat nguliwed terus miheulaan asup ka imah Adria dina panto dapur. Barang jol Andi ka imah Adria atuh lain deui kaget na mireuneuh Nyi Euis geus campego di dapur gancang disampeurkeun.
Euis Kang Andi Nyi Euis da asa-asa deui gabrog we ngarangkul. Geningan aya di dieu Nung. Terang we Kang Andi bade ka dieu. Nyi Euis bari berebay we cipanonna merebay. Tong nangis atuh Nung. Isin bilih aya nu ninggal ke. Cek Andi bari ngusapan sirah nyabut paku dina embun-embunan. Kamana karapnya kawas kana kakunti weh nyebut paku nak mun-munan. Kemana wae emang maksud teh ngusapan sirah Nyi Euis. Sedih atuh da Kang, teu sangke nasib urang teh bakal mayunan jurang tresna anu sakitu gurawesna. Nyi Euis ngomongna dareuda anu tungtung nama segruk wae nyuuh kana lahunan Andi. Saur Kang Andi oge kapungkur naon, wayahna we sing sabar Nung. Atuh da Kang Andi nu kitu mah becicing wae matak naon nyangem atuh ka Abah. Duh teu werat Nung, teu acan sanggam dina waktos ayeuna mah duka upami kapayuna mah. Abdi we atuhnya anu badai waksa ke balaka ka ambu sareng ka Abah. Ulah waka sabar heula we Nung, sing percanten ka Kang Andi. Moal dugi ka waktosna mah Kang Andi oge moal cicing atuh Nung. Aduh ieu teh sanes teu sono Kang Andi teh. Margi ayeuna pisan kedah mios sareng Pak Iya. Andi ngareret keluar. Memang Adria teh keur ngajanteng di luar ngadagoan bari sakalian ngajaga bisi aya nu nyusulan Nyi Euis. Pang-pang nama hariwang kujang dana. Mangga atuh Kang, wilujeng angkat. Kade bilih di jalana. Cek Nyi Euis bari merosotkeun leungeunna. Kitu we nya, gelis sing percanten we ka Kang Andi. Andi rek ngalengkah teh asa berat, ngarasa tibelat kuno nyerangkeun. Saja jalan teh Andi eueuh kaberagan teu weleh tungkul we, lalembutanana mah tinggalin di tukang. Adria kitu deui ukur ngajejempe wae ngan ukur ngaleretan we ka Andi. Nah atuh sabot keur jongjon leumpang geus rada jauh harita teh ti Cipancar mah. Ti harup aya nu ngurunyung beugna kana hate Andi lain di kieuna. Jajantungna asa coplok ningali anu keur leumpang semururusuhan bari paromanana pinuh ku kasieun anu tayalian ti Nyi Tarsia. Itar dereg-deg wae Andi muru. Kang Andi Nyi Tarsia oge lumpat ti babaranting ari nepi gabrug wae ngarangkul ka Andi leungeunna montel ti paparaket kana beuheung. Kang Andi, Kang Andi. Sorana les-lesan. Itar, kunaon Itar teh? Koloso drangkulanana udar lalaunan bareng jeung ngarumpuyukna, hadena Andi rikat nyangkeh cangkengna. Lamun teu kitu teh tangtu geus bakal ngagebruk kana taneuh. Itar, duh Gusti, Itar, kunaon atuh Itar teh? Teu karasa cipanon Andi jauh murubut ningali ka aya Nyi Tarsia anu ngalempreh dina sangkehanana. Pak Iya, kumaha atuh ieu teh? Andi satuluyna ngageroan Adria. Jang Andi, Adria jadi milu gempeur. Keur mah manehna teu nyaho ata utuna geus puguh ningali adegan anu teu disangka ti tadina malah dina hatena mah ngagerentes. Duh, moal salah pasti ieu teh kabogohna deui wae. Kawasna mah geus lila teuing teu diteang cigana mah. Lain kuloba kabogohna teh nya. Jigana kuloba kabogohna teh nya. Jiga Mang Aep we tah. Jeung Mang Ieng. Hehehe. Kitu gerentes Adria. Urang golerkeun we atuh jangan di sisi. Cek Adria bari karawak milu nyangkeh Nyi Tarsia. Geus kitu mah regeyang dibawa ka sisi digolerkeun di bantalan ku lahunan Andi. Teu lila kulisik terus Nyi Tarsia beunta.
Red ka Andi barebaya Cipanonna murubut sarta nutupan bangetna kana lahunan Andi bari leungeun ti papareket nangkep cangkeng. Itar, kunaon atuh? Aya naon? Kang Andi, Kang Andi, nasib Itar teh nabut kieu teuing Kang Andi. Bari segruk kana lahunan ceurikna kalakah beuki narikan. Muhun kunaon kitu? Dibenduan ku Ibu Rama? Sanes Kang Andi, Kang Andi, mungkin aku maha atuh Itar teh. Sanggeus rada lila ngajawab oge. Muhun aya naon sok nyarios nu leres? Cek Andi bari nyengkatkeun nyetar sia sina diuk. Nasib Itar teh meunikieu geuning Kang Andi. Sasat ku Abah diparabkeun ka si Jaka lara. Kedah daek ngalayanan nafsu hewana. Itar teh Kang Andi, Itar tos diruksak digadabah. Cek nyetar sia bari mengpeunan banget ku dua leungeunna. Cipanonna mah geus teu kaampeuh deui terus murubut diselangku inghak-inghakan. Kumaha? Dikumahakeun Itar teh? Andi nanyana sewot bari mata meh pijil kabeh sedengkeun napasna ngahegak lir anu keur nanjak asa ngadenge gelap tengah poe ereng-erengan. Itar teh kepaksa teu tiasa baha jalaran dipaksa diancam. Ari ayeuna Itar teh ari tos janten runtah mah ku si Jaka disepak teu beda jeung anjing budug di jarian. Kang Andi, kenah kamana Itar nyalindungkeun diri yang sangkeun badan sekujur. Upami teu emot ka Kang Andi mah Itar teh meruntos tos janten ngababata. Asal leuwih hade paeh tini mah ngarandapan lara tunggara. Pokna bari terus ceurik ka nyerian bari gabrug ka Andi sirahna disusupkeun kana dada. Cipanonna anu terus murubut masihan baju Andi meuni karasa haneut karasana ku Andi nebus kana dada. Deudeuh teuing Itar, deudeuh teuing, cek Andi bari ngusapan sirah nyetar sia. Pangakuan nyetar sia kacida mangrupa hiji tenggeulan batin anu hebat pikeun dirina. Nu tumrapna ka Andi nimbulkeun ngalakatai laleuleus satulang sandi nu antukna Andi oge murubutkeun cimata bari nangkep ti paparaket. Sajongjongan mah duana ngadon ceurik paungku-ungku disaksian ku Adria anu ukur colohok lantaran teu ngarti meus-meus acan. Tapi teu lila Andi cengkat panonna anu ramisak teh ngadadak buringas. Sorot matana purahay bari pereup katuhuna dibuleud-buleud sarta terus nyarita. Jantra maung oge tara aya anu tega ngahakan anakna deuleu. Tapi anjeun sasat geus tega marabkeun anak kana sumut serigala. Dagoan sia Jaka. Anjeun ulah sambat kaniaya koplok. Si Andi moal ngarasa tenang lamun can ngaratakeun anjeun jadi lemah. Moal suda rasaning ati kaula. Red Andi ka Adria anu masih olohok. Puguh we Adria teh murungkut teu beda jeung ti tinggi digebrig. Ngadadak seber ningali bubudena Andi harita sieun kabarerang dipake meupeus keuyang. Pangaruh nafsu kapegung amarah teu kawadahan antukna Andi ngecengjen teu beda ti arca bari panon ngakebur hurung ciri wanci eusi dada anu keur ngagedur nafsu ngabulak limpas amarah matak seber nu nempokeun. Nyetar sia tetap nyuuh kana jukut anu ngajajemrung bari leungeun nutupan beungeut dipirig ku sasambat nu pagat-pagat matak ngahelas ngarah kacak. Sedengkeun Adria tetap murungkut mireungeuh bubuden Andi harita. Dina ngabudalkeun amarahna teh sok sieun salah alamat. Palawargi sadayana sabot kitu corela cleung ka hareupeun Adria atuh puguh we keur mah ti tadi oge geus soak dipupuk ku kapaut dilimpudan ka hariwang mireungeuh gerakan Andi anu sigarek ngarakab teh ngagentak luncat ka tukang. Orok aya sarungna anu dibeberkeun
anu dibeberkeun kana cangkeng teh morosot terus melit kana sukuna. Atuh teu beda we jeung nu diringkus, anak kebut wae Adria teh labuh nang karak bengkang. Aduh, haram cada sarung teh. Adria bari kokosehan nyeri jeung seueur karasa dina cungcurunganana anu pas labuh teh neundet kana taneuh garing. Sedengkeun anu dipikasieun mah keur bukpek we amuk-amukan, tangkal suren dihanca ku leungeun puntung dipake meupeus keuyan, kulit tangkal nepi ka nyarenglet daun sarta buahna muruluk maruragan, teu beda nu dikabut ku angin puyuh luluwukan. Rungkun saliara diluluh dicarabutan nepi ka rata bari ting belewar dibalang-balangkeun. Kang Andi, Nyetar sia ngegerong ngarasa risi sanajan harita keur nginghak oge, tapi ari mireungeuh pamolah Andi harita mah manehna ngarasa paureun oge, sok sieun Andi ngamukna ngambet ka mana-mana. Ibarat mobil anu keur mengpeng tarik di rem ngadadak ngadenge sora Nyetar sia, Andi langsung eureun terus mencrong ka Nyetar sia bari panonna ngakebur, tapi lila-lila ketayap panon Andi ngetayap lir lampu anu beak minyak. Ketayap lempang nyamperkeun ka Nyetar sia bari terus gek diuk hareupeunana. Panonna neuteup, panon Nyetar sia anu cipruk ku cimata. Kang Andi, Sora Nyetar sia meh-mehan teu kadenge kalimpudan ku inghakna. Kang Andi kumaha atuh Itar teh? Kumaha? Dupi si Jakana di mana ayeuna, Itar? Andi ngadon nanyakeun si Jaka. Panonna ngadadak buringas deui lir seuneu ruhai anu diguarkeun deui. Duka, Kang Andi, duka. Ari Abah Jandra Ngiring ka manehna tapi sakapengsok uih. ngiring ka si Jaka. Ari ayeuna Itar bade ka mana? Maksudna mah bade ka Cipancar, nepangan Kang Andi. Margi Itar teh duh Kang Andi. Kedah kasanya lo mak mah mengukur tiasa nangis. Abah anu tos kitu buktosna. Nyetar sia nyaritana pegat-pegat bari Cipanona anu tadi geus saat teh ngadadak merbay deui. Ari eta si Jaka kumaha? Andi tetelepek ngarasa karunya ku kaayaan Nyetar sia harita bari amarahna nyongkab ka Karna alias si Jaka. Lamun seg harita aya di hareupeunana geus dikumahakeun sigana teh. Lumawi, ari Itar tos kieu mah diculkeun we alhabatan ka anjing buduk di jarian. Tara mirose Adi, mangka Itar teh Kang Adi. Tos aduh Kang Adi. Nyetar sia teu bisa nuluykeun omonganana ukur nutupan beungeut ku dua dampal leungeunna bari segruk deui ceurik ka nyanyerian. Kumaha? Itar teh tos naon Itar? Andi nanyakeun sewot nakar panyangkana geus teu guaeret kana beuteung Nyetar sia. Kang Andi, teu berat nyarioskeunana Kang Andi. Nyetar sia tungkul bari gap kana beuteungna. La ilaha illallah. Bener kurang ajar si Jaka. Sugan kudu dipodaran manusia kitu mah. Awak Andi nepi ka ngagidir nahan amarah anu lain di kieuna. Ulah Kang Andi, ulah. Tuman manusia kitu mah Itar. Ulah ditandasa Kang Andi, si hawatos kanu dikandung. Reka sahanya mi bapa. Ulah Kang Andi. Nyetar sia teu merean lamun karna nepi ka ditandasa. Sagoreng-gorengna oge manehna teh calon bapa anak anu dikandungna. Ulah ditandasa Kang Andi. Ari Pajantra kumaha tos uningaun? Parantos ku Itar carioskeun, tapi sami teu tiasa nanaon Kang Andi. Tampolana Jantra kawas nu teu nyaah ka anak. Kapaksa panginten Kang Andi, tamanahna mah piraku. Sarwana teu nyaah ka anak. Najan sakumaha sieuna oge kudu wetoh pati jiwaraga ari anak aya nu ngahina nya campah mah. Duka atuh, da kitu geuning buktosna,
mawi sanaos isin og kapaksa itar teh nyusulu nyaluh ke Kang Andi. Teu naon-naon Itar, Kang Andi moal nepi ka ngejat di pentaan tulung. Cingan kumaha maksudna jeplakeun wae pait pahangna kedah kumaha ayeuna Kang Andi teh. Andi ayeuna mah sareh nyaritana. Maksudna mah kumaha carana sangkan itar tiasa ngahiji sareng Kang Jaka. Ngahiji kumaha maksudna sangkan Itar tiasa dikawin ku si Jaka sanes? Kumaha ari Itar geus puguh lalaki teu bener. Leres ku kitu nama tapi bisa kumaha nu pami ieu jabang bayi gubrak ka alam dunya kasurak ku balaria tanpa bapa sasad disampakeun ceda anu mawa aib saumur-umur. Oh, gitu anu dimaksudku Itar teh. Mangga atuh ari kitu mah ayeuna urang uih keun perkawis eta mah ku Kang Andi dilaraskeun. Andi mereka putusan anu ngaregregeun hate nyetar sia. Bari sareng tukang es we itar mah uihna. Ieu mah yeuh tukang es. Ganggu pisan. Ngurunyung deui eta. Aduh, hapunten nya palawargi ya, waktosna ya parantos teh nyekapan. Hapunten cag heula dugi ka dieu nya, ulang teuneun biasa dihaneulem sieum tuna dihanyuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Mung sakitu anu tiasa kasangakeun ti Emang. Ampun paralo nu kasuhun wening galih nu dipamrih hampura-hampura anu diteja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.